Kayu agung paparwite samya rempeg dungi samya pang-pang sekar mekar inggalike Carios di lawang selak matangkep lawang sawarga maniloka bala upata bala nuju ngajagi lawang selak matangkep kasumpingan astra jinga dawala utusan Semar Badranaya di gening itu rentang-rentang katinggal ku akang dilaneuh aya baraya urang Sampurasun wah rampes aya tamu tuh Astra Jingga sareng Damala dek naon tabaraya ka dieu silaturahmi we rupina mah bau baraya bau duh ngabogaan budaya anu sakieu ngeunahna nya deh boga ciri nu mandiri
anu teu eleh ku budaya-budaya dengan kalayan anu nganung falsafah nu luhur disebutna ge adiluhung. Ku garapan cara jeung rupa-rupa oge beda-beda. Sanajan seni wayang golek sami seni wayang golek tapi beda-beda cara, beda-beda garapan, beda-beda versi. Tah ulah ditinggali perbedaanana tapi urang sarwakeun lalajo wayang. Wayang golek, wayang kulit eta teh ngandung falsafah anu luhur. Warisan ti nini moyang urang pikeun nakis budaya-budaya dengan anu teu sapuk jeung kaayaan di urang. Sabab aya hiji budaya mun dilalajoanan teh teu abdol lamun teu bari mabok. Hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana Pak Haji Anun seni budaya sareng kalian Thank you my friend. Aduh. Kumaha dararamang ayi sadayana. Aya pangesto kula. Nuhun muga-muga cing saralamina damang. Amin. Damang lahirna, damang batinanya. Amin. Sabalarna salira damang. Bulan. Sabalarna Aya salira. hibar adi. Nuhun ai sehat. Aya naon akang tinggali tu dilaneuh. Naon? Uluh. Dulur urang geuning eta teh putrana Sang Hyang Munget. Sang Hyang Hurtaherto. Sang Hyang Ismaya nyaeta Ki Sabda Palon. Itu sekeselerna. Wilujeng. jika nama putra Ki Sabda Palon Sampurasun Rampes. Ya, gawat di dunia. Gawat kumaha ya Kang? Keukeur mah sumbangeun loba. Wah, kejadian rupa-rupanya. Longsor. Longsor anjing. Runtah tak akibat runtah. Aduh ampun. Akibat dari disiplin. Paingan eta dina ayat-ayat Quran natrat ayat-ayat Allah. Makan Yen ieu ruksakna dunya teh kuleungeun-leungeun manusia. pola-pola jelema. Beuki dieu, beuki jentre, beuki dieu, beuki nyata. Bongan saha atuh. Balik deui ka urang bongan bangkong, kacai teh dimanikeun, bongan hirup loba-loba bohong, pasini teh dijadikeun. Bangkong dikongkorong kujang, kacai ngajingjing cameti. Bongan hirup loba ngabokong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Kejadian longsor, kejadian kejahatan, kejadian itu, kejadian ieu, wah banjir seuneu jeung sajabana. Katuruk-turuk ayeuna teh karaton nagara Amarta, rajana teh ayeuna teh ditahan ku hiji denawa jangkung gede eueuh anu bisa ngelehkeun. Dewek teh diutus kudu jadi bapa cing cenah kaitu ka Mang Silaing ka sawarga. Kudu turun tangan cenah dina waktu ayeuna kudu kumaha yeuh. Kitu dewek teh ka sawarga rek takon dewa. Ya,
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sareng saha? Duaan sareng pun adi bulan. Mangga lingi-lingi. Naon? Guru. Heuh. Nuju Araraya gitu urang sawarga. Wah, ya aya. Kitu anu ngajagi lawang selama tangkep. Ya. Kaula ngaran bala upata, ieu upata bala. Oh, jadi dua tidak bala wungkur. Ya. Jadi bala-bala. Hidunya gak aya. Naon? Bala nongan. Wilujeng tepang kulan. Nuhun. Iya nu ngajagi lawang sawarga leres. Kinten-kintenna urang sawarga nuju teu nararabuh. Syawal Hapit Rayagung teh ngan 3 panggung meureun. Somohon. Paingan gamelanana herang wae nya di sawarga mah. Heeh. Nya laga nabuh meureun euy. Heeh. Laga nabuh oge pan urang mah loba ladang nabuh ti heula. Nya lumayan bisa mulian doma aya jualeun. Sia mah ai ngomong agama wae tapi hulu batur diadu-adu. Ya kuring mah leunge ngadu domba mah da aya organisasina HP DKI nya Bapak Haji Sampurna. HP DKI teh naon? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Lamun ngadu hayam tadi kepung polisi. Pan sarua meureunan. Lagi ngadu-ngadu hulu batur. Heuh nya euy. Aya unsur judi eta mah atuh. Nya. Ya. Naon ieu henteu berat. Rasa asih ante saya setampak silih binti sok mata kusut pangkali naon pinamianna upami Cibrasun bayang alam pada paus kemang socat daya deui geranya paiden dungunganmu salihan Ai mamah tia. Dipi asih mun patepi estute kersa disapi Mah Eli teh sampun. kekeh pager mika dedek pabung potong ngancik salebet lebet ninggali lebak jungkrang di langkungan ibu hajah nini cucu unggal di lengkang daya
mata suta bingah kagiring ingkang ningali ingkang saampun prapta sampun prapta Gotong royong wilujeng sumping hatur nuhun bulan nuhun kulan wilujeng sumping kidulur nuhun nuhun aya kusyararono sumu usum naon ayeuna di ditu malu bidunya usum-usuman ya seueur di dunia mah kulan aya usum halodo usum hujan usum longsor usum gempa usum kahuruan usum banjir wah usum eueuh nabeul aduh alah untung TPI bager ngagelarkeun seni budaya kitu lan atuh nuhun pisan nuhun kumaha damang tuang rama Bapak Semar ngumawi lan naon Bapak Semar tetos maot walah itu Bapak Semar udah mati udah meninggal. Kapan itu? Saya juga tidak tahu itu matinya Bapak Semar. Kenapa tidak tahu? Ya, saya masih kecil kali. Belum ada kali saya. Masih di dalam kacang hijau. Kekelanan. Betul Bapak Semar itu udah meninggal. Betul. Jadi kamu juga tidak tahu. Itu terang. Nah, sudah terang weh. Oh jadi tidak tahu. Itu juga cenah. Kata orang lain. Hor. Nah, teteh kawas lain ka bapak weh. Ada heueuh dek teu nyaho dah Bapak Semar geus maot. Bapak Semar itu udah mati. Kalau Semarnya masih ada. Kayak kumai teh. Ya yang mati itu Bapak Semar. Kalau Semarnya masih ada. Bapak Semar kan itu bapaknya Semar. Wah. Ngeri. Aduh ampun. Aya kitu ieu urang sawarga katipu. Ai bener-bener teuing na si eta mah lu itu kana hulu aing. Hulu aing jadi pajak ya, Ceh. Ceh. Ieu teh televisi pendidikan Indonesia. Harus memberi contoh, harus mendidik. Kenapa? Kamu kan adik saya. Kenapa kepada kepala saya ngadengungkeun? Eta teh sarua jeung mendidik kepada orang sanes. Aduh. Sebab hati saya tidak ridho ye. Atuh nuhun. Sugan teh Bapak Semar anu maot teh pek bapana. Atuh aya naon ieu teh? Ngumawi abdi teh. Kaayaan di dunia ayeuna teh nuju wah harengheng. Di antawisna wae gempa. Can tsunami, gelombang tsunami. Berapa orang yang mati? Belum longsor sampah. Ayeuna pan anu katempuhan mah wali kota Cimahi, wali kota Bandung, Kabupaten Bandung pan. Pan ieu teh salarasna mah ulah saling salahkeun. Urang ayeuna mah urang eta we lah, urang omean ku sararea. Dalam mun disalahkeun mah sararea ge salah. Nya kitu mari kita bangun oleh semua
tak gitu lamun saling salahkeun saling gugat eta teh nungtun Raja Wisuna kaituna teh manyangkeun kagorengan tidak keren teh tidak prop. Coba kalau kita bersatu padu kita bersama bangun lagi kembali gimana caranya arti reformasi itu di situ kan itu kembali formasi kembali kepada semula iya gitu pan Bhinneka Tunggal Ika ya ya BBM naik oke dah asa kabeli we lah dalam mau dibandingkan di Inggris 15.000 pan itu mah seleter naon atuh di negara Amarta kaayaan teh kitu karaton negara Amarta itu sekarang direbut sama seorang raksasa yang besar Bima Arjuna Nakula Sadewa Gatotkaca Antarja Abimanyu semua tidak ada yang mampu untuk melawan raksasa itu. Jadi saya diutus oleh Bapak Semar, saya ini duta nih. Oh duta untuk audensi dengan Hyang Otipati Jagatnata Raja Triloka. Begitu untuk meminta suaka. Jadi gimana kira-kiranya saya bisa menghadap audensi kepada Hyang Otipati Jagatnata Raja Sawarga? Apakah diperbolehkan saya masuk surga? Gitu itu. Gitu kinten-kintena kumaha ya teh? Di sok we atuh komitmen heula. Sagala rupa oge aya prosedurna. Hartina meureun lamun di dunya mah nete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta landung kandungan laer aisan kaituna malapah gedang supaya ulah melengkung bekas nyalahan nepi kamera lagi gitu bisa. Jadi saya diperbolehkan masuk Sawarga. Boleh. Kenapa itu pintunya Sawarga nutup? Tertutup. Apakah bisa dibukakan? Lawang Sawarga itu nutup, tertutup, tapi terbuka. Untuk siapa saja. Pintu terbuka, tapi kan tertutup. Betul. Seperti Mang Cepot mau pergi dari Jakarta ke Bandung, mau naik bis. Pintu bis itu tertutup, tapi kalau Mang Cepot punya ongkos, pasti biarpun nutup, pasti muka. Biarpun itu bis pintunya terbuka tapi Mang Cepot tidak punya ongkos tidak bisa masuk berarti tertutup. Oh, amplop. Ulah disarwakeun jeung di dunya. Di dieu mah eueuh sogok-sogokan. Ulah salah paham leunan. Jadi kudu nyogok, kudu aya leleur. Oh, pasti atuh. Hei. Daun. Jangan sembarangan lu bicara. Ulah disarwakeun jeung di dunya atuh mah jeung aya sogok-sogok nyeta we meureunnan ku ayana di dunya loba leleur, loba sugak-sogok teh ti dieu mimitina. Dicontohan ti dieuna. Aya ti luhurna atuh tempo we dulur ieu teh dulur anak Semar dewek teh aya hakna kuring Abu Sawarga menilokan tong make jeung kitu mah jeung hayang aya leleur segala suudon teh suudon kumaha salah sangka ai di Sawarga ulah disarwakeun jeung di dunya heueuh kitu maksud kuring oge. Sanajan anjeun anak Semar tapi tetep kudu ngaliwatan heula prosedurna nyaeta anjeun teh
kudu bisa ngajawab heula pertanyaan kaula duaan. Kita ini akan memberi pertanyaan kepadamu dari saya tentang ketuhanan, dari sini tentang kemanusiaan. Kalau Anda bisa menjawab dua pertanyaan itu, oke, pintu syawarga akan terbuka. Nah, gitu nu matak asup ka syawarga memarukana teu rumit. Ulah disarwakeun jeung abus ka wartel atuh. Rumit jalan ka syawarga itu rumit. Ayeuna kari-kari urang aya ini ka dieu bari jeung sakola ge henteu. Mending balik deui. Itu namanya frustasi. Itu namanya putus asa. Tong kitu siling. Pede hirup mah percaya diri. Teu nyaho nanyakeun. Itu manusia. Sebab apa? Malu bertanya sesak napas. Cing percaya. Ya. Usaha ayeuna. Berusaha sekarang tidak hasil. Tidak berhasil, teruskan besok. Besok tidak berhasil, itu namanya biasa. Kalau berusaha terus, itu namanya luar biasa.